Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqdu salisu ari bab anu katilu anu disrupakeun kana kangkalung dina pada alusna. Fi tahqiqi qarinatil isti'arati bil kinayati tetep dina mertelakeun hakikatna qarinah isti'arah bil kinayah. Wa majeng perkara yuzkaru anu diceritakeun itu ziyadatan barina jadi panambah alaiha kana itu isti'arah bil kinayah. Min mulaimatil musyabbah bih tina anu mantesan kana musyabbah bih fi nahwi qaulika dina saumpamana ucapan anjeun mukhalibul maniyatu nasyabatun bi fulanin. Mukhalibul maniyatu ari kuku maung nasyabat eta ngorowot itu maniyah bi fulanin ka fulan. Wa fihi jeung tetep dina itu aqdu salis khamsu faraida ari ayat 3 permasalahan. Al faridatul ula ari permasalahan anu kahiji eta dahaba geus berpendapat saha as-salafu ulama salaf ila annal amro kana sanyana amar alladzi anu asbata anu temetep itu ladi lil musyabbah pikeun musyabbah eta min khawasil musyabbah bih tina katangtuan musyabbah bih. Mustamalun eta anu dipake fi ma'nahu dina maknana itu ladzi al haqiqiyu anu bangsa hakiki. Wa amal majazu jeung anapan ari majaz fil isbati dina isbat wa yasmuna jeung geus ngangaranan para ulama hukana itu majaz isti'aratan tahyiliyatan kana ngaran isti'arah tahyiliyah. Wa yahkumuna jeung geus ngahukuman para ulama kabeh bi adami infikakil makni kana henteu ayana papisahna makni anha tina itu tahyiliyah. Wa ilaihi jeung kana itu kaul dahaba geus berpendapat saha al khatibu imam khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faridatus saniyatu kata ari masalah anu nomor kadua bisa upakeun kana kangkalung dina pada alusna. Eta jawaz parantos ngamunangkeun saha sohibul kasyafi nu ngagaduhan kitab al-kasyaf saha Syekh Khatib al-Qizwini kaunahu kana kabuktian lawazim isti'aratan tahqiqiyatan kana jadi isti'arah tahqiqiyah limola imil musyabbah bih karana aya mulai musyabbah bih kama saperti contoh di qaulihi ta'ala tetap aya dina dawuhan Allah Ta'ala alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaaqihi wa yaqta'una ma amarallahu jalla sakarusna yanquduna ngaludar itu kaum munafikin ahdallahi kana agama Allah anu disarupakeun kana tambah dina pada nyalametkeun. Masalah kedua dina perkawis lawazim majaz isti'arah bil kinayah eta bade nyarioskeun pendapatna Imam Sohibul Kasyaf alias Syekh Khatib al-Qizwini. Kumaha versi anjeunanana
kaunahu isti'aratan tahqiqiyatan numutkeun sahibul kasabna majaz isti'arah atawa ayana lawazim teh eta kaasup kana majaz isti'arah tahqiqiyah. Naon martina pangna termasuk kana majaz isti'arah tahqiqiyah sabab limula imil musabah teh bongan mulaim naogenan mulaim pikeun naon musabah teh ansabatil maniyatu adfaruha bizaidin atawa anu kamari menaon contohna sapertikeun lafaz naon contohna kamari mukhalibul maniyatu nasabat di fulani ayana mukhalib alias puput eta disebutna mulaim munu mulaim eta pikeun musabah buktina lapan naon as-sabu. Nah numutkeun Syekhuddin Qizwini kulantaran mulaim naogenan pikeun naon musabah maka disebutna majaz isti'arah tahqiqiyah lain bil kinayah. Harus sangat Qizwini maka bersikeras daya majaz isti'arah bil kinayah mah pan versi Imam Sakaki nu kadituna aya majaz isti'arah tahqiqiyah kama fi qouli ta'ala seperti nu aya dina contoh lafaz daulan Allah taala yang kuduna ahdallah haitsus tu'iro al-hablu lil ahdi dina lafaz yang kuduna ahdallah nu jadi contoh teh lafaz naonana ahduna lafaz ahdallah sehingga lapan ahdun kaasupna kana musabah mana musabah dengan dinulhak mohon ayat daya dinulhakna daya berarti dibuang kulantaran dibuang nu diayatkeun naon unggul musabah na unggul musabah bena teu naon teu aya maka disebutna majaz isti'arah bil kinayah. Nah versi sahibul kasab di dieu mah nginjem kana lapan hablun atau diinjem kana lapan ahdun kana lapan naon hablun berhubung aya lawazim buktina lapan naon yang kuduna eta teh disebutna atawa haitsus tu'iro apa ieu baca al hablu lil ahdi ala sabilil kinayah haitsus tu'iro sakira diinjem ke naon al hablu lapan al hablu lil ahdi pikeun lapan al ahdu subihal hablu lil ahdi ala sabilil kinayah tina tepan kana majaz isti'arah bil kinayah ke ari atu ari lapan nahdu eta meureun lawazim lain wa nahdu li ibtalihi no lapan nahdu eta pikeun ngabatalkeun lapan ahdu ieu versi saha sahibul kasab tadi disebutna isti'arah tahqiqiyah. Dan aya lawazim buktina lapan naon yang kuduna eta khusus pikeun lapan musabah teh buktina lapan naon musabah bina lapan naon di nul ha. Al-faridatu salisatu ari masalah nu nomor katilu nu disarupakeun kana kang kalung dina padanus amatkeun bae ieu na kieu teh di jauh-jauh supri moal ngaji bagian jemput budak paling Sabtu di balak Sabtu ahad Senin pre malam Sabtu isuk malam balik lulus
sebagai menurut tamatkan ada tamatkan bagi senang itu wae kesatu aja ada itu istilah bangun juga ya itu waktu beresnya mau di Jakarta kemarin puasa berjuang dengan puasa berjuang dengan iya asap dia sebenarnya gas air mata sampai mewakili si Ustadz Armando Ustadz Armando Al-Faridatus Salis mahapal itu berjuang ya. Jadi Ali Mujahid mau bisa dihalangan dengan ukur senang itu ngapur maloba ini ngapur jadi pelaku mah itu beda dengan hancur saya kita tahu mudah berpon tugas air mata berdua itu balik lagi sebenarnya rekpai serangan itu Al-Faridatus Salisah eta jawaza parantos menangkeun sasakaki imam sakaki kaunahu kana kabuktian itu mulai mustamalan eta anu dipake fi amrin wahmiyin dina perkara anu bangsa ciptaan yen tahiyahnya tasbihan kalawan nyarupakeun lawazim kana lawazim musabah bimaknaha kalawan maknana itu mulain al haqiqi anu bangsa hakiki Yusami jeung ngaranan imam sakafihi kana itu mulain istiaratan tahiyatan kana majad istiaratan jadi walayah apa jeung kesamar deui annahu sanyana itu yusami istiaratan tahiyatan eta sasuput ngahesekeun jeung imam sakafi geus ane deui awas ieu pasti nu ngaran-ngaran meunang nginjemkeun mulaim kana perkara nu bangsa wahmi alias ciptaan tegesna mulaim musabbah be diinjemkeun kana naon amrun wahmiyun perkara anu bangsa wahmi bangsa ciptaan jadi seolah-olah aya pek bae meunang ngan ulah salah pasti eta teh kikituan teh hese tak disebut majad istiarana naon tahyiliyah alladzina yanquduna ahdallah mimba dimisaki mulai musabah bete apa naon yanquduna ngaludah dan sok diudah tali atau agama tali ngudar mah kana tali ngan mulai imul musabah be buktina tali alias yanquduna eta meunang diinjemkeun kana musabah buktina apa naon dun nyata nya da musababena naon hablun aceh imam sakiki meunang anu ulah salah tahassubun eta kikituan teh ngahesekeun sulit tanggungannya jadi nakrina mah jadi istiara bil kinaya geula tuluy sumalam mabuligo disebutna nakrin mah jadi istiara tahyiliyah Al-Faridatur Rabi'ah kaul nomor kaupat al-muhtaru ari nutkeun kaul muhtar di qorinatil mabniyati tetep dina nyarioskeun qorina majad istiara mabniyah andau sanyana kalakuan eta dalam yakun di mana-mana teu tidak musabbah bikeun musabbah al-mazkur anu dicarioskeun naon tabiun anu nuturkeun yusbihu anu nyarupaan ieu tabi rodipal musabbah be kana tabi atawa kana lazimna musabbah be kana tabukti itu tabi bagian eta anu tumetek ala maknahu dina maknana itu tabi al haqiqi
Wakana sareng bukti naon isbatu netepkeun itu korena lahu pikeun tadi istiaratan takhiriyatan kana mana istiarat takhiriyah. Mukhalifil maniyah seperti lapan mukhaliful maniyah. Ingkana jeung sanajan bukti lahu pikeun musabbah naon tabiun anu turkeun yusbihu anu nyerupakan itu tadi dari karodi pikana anu itu nolak atau dari karodi pikana itu anu nolak al-madhuri anu dicarioskeun cirian musamabe kana tabuk itu rodi musta'aron metanu dijengkeun dari tabi dikeun itu tadi ala tariqi tasrihi netepan kana majaz secara tasrihi. Masalah nomor kaopat al-muhtaru fi qarinatil mabniyah. Pendapat kaul muhtar dina masalah korenan majaz istiarah mabniyah bahwa annahu idza lam yakun lil musabbah al-madhkur tabi'un. Numutkeun kaul muhtar di mana-mana korena majaz bil kinayah terbukti alias teu aya pikeun musabbah beh nu dicaritakeun tabiun aya tabi aya kalimah anu nuturkeun pikeun eta lafaz ulah dimanaan kumakna aslina alias naon ya korena berarti yusbihu radhifal musabbah teu dituturkeun ku lafaz anu nuduhkeun bahwa eta lafaz ulah dimanaan ku mana aslina maka karena bagian ala maknahul hakiki berarti eta kalimah tong dimanaan ku makna majazina tapi maknaan bae ku makna naon hakiki ari naonan mah korenaan mah perluna aya korena dina majaz teh pan keur mengkolkeun bahwa eta lafaz ulah dimanaan ku mana aslina balik ka eta lafaz kudu dimanaan ku mana naonana parikna ayeuna eueuh tabina anu nuturkeun kana musabbahna atawa anu nuturkeun kana musabbah behna maka wa kana isbatuhu lahu isti'aratan tahyiliyatan keur netepkeun eta korena pikeun tabe disebutna majaz isti'arah tahyiliyah berarti cuman aya unggul disebut majazna ari eueuh tabian kamu mukhalibul maniyah seperti lafaz mukhalibul maniyah teu aya lafaz naonan nasabat bi fulanin tanah sabat bi fulanin teh berarti disebutna naon tabi kumalamun ayat tabian wa in kana lahu tabiun yusbiu dalika radib al madhkur kana musta'aran lidzalika tabi ala tariqi tasriyah ngan lamun ayat tabian alias ayat korenahan maka eta lafaz menang langsung dipake netepkeun atau ditetepkeunana nganggo bahasa majaz ulah nganggo bahasa hakikat da aya naonna dieu tabian alias naon aya korenahan. Jadi kesimpulanna nalika aya korena nalika eueuh korena alias tabi maka keur eta lafaz maknaan ku makna naon hakiki adapun jadi majazna kaasup kana majaz tahyiliyah ngan lamun teh mah aya tabian alias aya korenahan maka keur eta lafaz meunang langsung dimaknaan ku makna naon majaz tanpa netepkeun makna naonana hakikatna. Jadi ngalogatan mukhalibul maniyatu an sabat bi fulani menang dimanaan ku makna ha emah menang langsung dimanaan ku makna majazna
Muhalibul maniyah ari kuku maot berarti langsung di mana kumana naonana majazna nu disarupakeun kana naon sato galak dina pada naonana galakna atawa dina pada ngaruksakna dijamin ikhlas da kapayuna ieu apa naon nasabat di fulanin berarti meunang langsung di mana kumana majazna ngan lamun teu aya korenahan cara lapan mukhalibul maniyah teu aya lapan naonna tadi nasabat di fulanin maka eta mah maknaan kumana hakiki anapun dibahasakeun majaz termasuk kana majazna majaz naon tahyiliyah kaul saya mah kaul muhta kaul kaupa kan di mana kitu kitu nana kaul muhta lama kerek pasnya sagala al-faridatul khamisatu ari masalah anu nomor kalima kama seperti perkara yusamma anu dingarana naon ma perkara zada nu ngaluwihan itu ma ala qorinatil musarrahati kana qorina musarrahah min mulaimatil musabah ya kana mulai musabah leuwihna tina qorina aya mulai musabah tarsihon kana dingarana tarsih dari kaitannya itu yung adu dihitung naon ma perkara zadunan zada mengaluihan itu mah an qorinatil makniyati tina qorina makninya minal mulai mati tina pirang-pirang mulai tarsihon an tarsih lahapikeun itu makninya ya jujur jeung meunang dinaon jaduh ngajadikeun itu mah tarsihan kana tarsih tahliyati pikeun tahliyah awlil istiarati tahliyati atau pikeun istiarah tahliyah amal istiaratu tahliyatu anapun hari istiarah tahliyah mah fadhilul tahliyah dohir hukum masalah nomor kalima kama yusamma mazada ala qorinatil musarraha min mulai matil musabah di pangker aya majaz istiarah musarraha teh naon ya tasrih iya min mulai matil musabah tarsihon tambahan tina qorina nyaeta mulai imul musabah tegesna lapan anu mantesan kana naon musabah tarsihon tarsihan eta bisa dingaranan tarsih jadi majazna majaz istiarah musarraha tarsihan jadi dina nalika aya mula imul musabah eta disebutna naon tarsih dipenggal nya kitu deui dina makniyah ayeuna kadalika yu'adu mazada an qorinatil makniyati minal mulaimati tarsihan laha jadi aya majaz istiarah makniyah naon tarsih dina nalika majaz istiarah makniyah nganggo mulaimul musabah malah wa yajuzu ja'luhu tarsiyan li tahliyah aya deui pikeun majaz istiarah tahliyah naon tarsih waduh jadi loba karana urang hiji bisa disebut majaz istiarah musarrahah tarsih dua bisa deui atawa aya deui majaz istiarah bil kinayah tarsih nu katilu majaz istiarah tahliyah tarsih dina nalika eta teh aya mula imul musabah cek kalau kasar ya masalah kaupa kumaha istiarah tahdiyah amal istiarah tahdiyah padahirun anapun istiarah tahdiyah eta naon jelas naon di mana-mana aya majaz anu make mula imul musabah alias lapat anu mantesan pikeun musabah maka disebutna istiarah tahdiyah amun dina tahdiyah mah
dohir eta mah jelas tos dipengker. Wa kadza jeung eta nya kitu deui at-tahiliyatu ari majelis niara tahiliyah alaman tepan kana perkara dahaban geus berpendapat ilahi kana masa sakaki Imam Sakaki nya kitu deui pendapat Imam Sakaki aya bisa nu disebut majelis niara tahiliyah tarsih naon margina li anna tahiliyah karana rasanya majelis niara tahiliyah musarrahatun eta anu dijelaskeun indahu di mungguhing Imam Sakaki wa matakiliyah jeung anapun dari majelis niara tahiliyah alaman tepan kana perkara dahaban geus berpendapat ieu kana masa salafu ulama salaf fali anna tarsi ta karana sanya majelis niara tarsi yakunu eta bukti itu tarsi lil majazil aqli pikeun majaz aqli aya deui diterima tu dicaritakeun perkara yulaimu anu mantesan itu mah yulaimu anu mantesan mah kana perkara huwa anu itu mah lahu pikeun itu ma yulaim kama seperti perkara yang kuno anu bukti itu malil majaz itu gawi pikeun majaz itu gawi wal mursalu bidzikri ma yulaimul mawdu'lah walit tasbihi bidzikri ma yulaimul musyabbah be wallahu a'lam bissawab. Ini deui wa ammat tahiliyah. Selanjutnya